Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng simkuring Siti Wahyuni. Dina program Warta Sunda aya warta naon wae ayeuna teh. Salah sahiji syarat budak sakola tiasa nyenak motor nyaeta tos kagungan SIM. Tapi masih seueur barudak anu teu gaduh SIM, tapi maksakeun nyandak. Masih seueur oge anu tara nganggo helm. Padahal helm teh panutup sirah sangkat upami aya kacilakaan, sirah kalindungan ku eta helm. Tiap dinten aya wae warta barudak sakola cilaka. Kusabab eta tong nganggap enteng kanu kasalamatan nganggo helm. Padahal polisi sok nilang jalmi nu teu nganggo helm, tapi masih aya wae barudak sakola nu ngalawan aturan pamarentah teh. Tina data Korlantas Porli, tiasa katingali seueur kajadian kacilakaan akan dugi ka maotna. Kusabab eta, urang sadaya salaku barudak sakola keudahna nyontoan nu sae sanes nu sabalikna. Mung sakitu warta dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.